Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang tiasa petepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Bahasa Sunda pangajaran anu kadua, peristiwa dina kahirupan nu bakal ngabahas ngagunakeun tanda baca. Jadi bagaimana kita memakai tanda baca ya. Oke, ini adalah beberapa contoh tanda baca yang akan dibahas di sini ya. Urang ngawitan. Nah, hidup nu dimaksud tanda baca teh nyaeta simbol anu nunjukeun intonasi teh penekanan jeung jeda teh jadi jarak sawaktu hidup maca atau sawaktu hidup ngucapkeun kalimat ya, kalimah. Anu bakal dibahas di dieu teh nu tadi tos ditugikeun nu kahiji aya tanda koma, kumaha gunakeun tanda koma, gunakeun tanda titik, nu kaduana, nu katiluna tanda tanya, nu kaopat tanda panyeluk atau tanda seru. Urang bahas nu kahiji tanda koma. Sia kieu tanda koma teh kumaha gunakeunana? Digunakeunana di tengah kalimah. Gunana pikeun misahkeun bagian kalimah. Jadi aya satu kalimah anu dipisahkeun di tengah-tengahna ku tanda koma. Nu kaduana tanda titik. Kumaha tanda titik? Sia kieu tandana. Tangtos baris terang. Tanda titik sia kumahanya? Digunakeunana di akhir atau di tungtung kalimah dina kalimah wawaran atau kalimah informasi. Jadi kalimah wawaran teh kalimah pernyataan, kalimat pernyataan kalau dina bahasa Indonesia nama. Anu ngainformasikeun hiji halnya. Nah, urang tinggal contohna di dieu. Ieu contoh anu ngagunakeun tanda titik. Jadi ngainformasikeun contohna Asep nuju sakola. Nah, nu kaduana pun biang angkat ka sawah. Jadi saatos ngainformasikeun hiji hal ieu ditungtungan ku tanda titik. Tapi upami kalimahna panjang, masih contoh di dieu, tadi geus diumumkeun ujian tengah semester teh minggu hareup. Jadi di dieu pas ngucapkeun tadi geus diumumkeun eureun heula sakedap. Jadi nganggo tanda koma. Jadi tanda koma teh tandana ngucapkeunna eureun heula sakedap. Tadi geus diumumkeun ujian tengah semester teh minggu hareup. Nu kadua ge sami. Mangga geuda taruang meungpeung rencangna hareuneut keneh. Jadi tadi pas ngucapkeun taruang aya jeda waktu anu kedah dilakukeun sateaceun ngucapkeun kecap meungpeung. Sia kitu. Eta fungsina tanda koma. Pamitos di akhir kalimahna tangtosna nganggo tanda titik karena mangrupi informasi atau kalimah wawaran teh. Kitunya tanda koma. Salajengna dibahas tanda penyeluk. Dina bahasa Indonesia mah tanda penyeluk teh tanda seru. Sia kieu tandana. Digunakeunana biasana ditungtung atau di akhir kalimah. Gitu disimpenna teh si tanda penyeluk. Biasana digunakeun dina kalimah ajakan atau pangajak atau ngagerowan, memanggil atau parentah. Tanda seru. Jadi aya intonasi atau rada naik.
Contohnya sia kieu, Udin, hayo urang ulin ka lapang. Tah sia kitu intonasina. Jadi sanes Udin, hayo urang ulin ka lapang. Tah sia kitu, tapi ada penekanan di hiji kecap. Contohnya di Bapak punten puterana piwarang calik. Nah, pas kata-kata calikna rada di taikeun. Tah ieu sami sok budak ibak bisi kaburangan sakolana. Tah sia kitu marentahkeun kudu buru-buru mandi ka budak biasana mah. Tah eta tanda penjelup. Terakhir tanda tanya. Nah, dina pertemuan satu acana dibahas kalimah tanya. Tadi dia mah ngabahas tanda nanya, tanda tanya. Tanda tanya digunakeunana di tungtung atau di akhir kalimah anu ngandung unsur tanya. Gunana pikeun naon nya? Pikeun nanyakeun hiji hal tangtosna. Contona saha nami anjeun? Nah, nu kaduana, Mang, sabaraha ngos gula sakilona? Sia kitu. Hei Jang, rek milu moal. Tah pas moal teh aya kata-kata intonasi menanyakan. Hei Jang, rek milu moal. Piknik ka Pangandaran. Sia kitu. Tah, mung sakitu anu tiasa ka piatur atur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.